tembak tok. Aduh. Amin. Min. Kemana ya Amin? Hajar tah. Oi, anon mang. Guguruan baik lah. Coba sih kadek heulan, pangbelikeun rokok ya. Harus jasa sungut aing. Ulang aja dok baik. Aduh, nggak ganggu baik. Balik kemana mang? Iya. Aduh, Material. Atuh kau harus sembako beli rokok mah. Mana ke duitna? Beli rokok nueuna, rokok putihnya. Rahasia gede amat di duitna. Mas biarkan kembali lagi sia. Lu ngomong. Kayak itu ini beli rokok udah kebel-kebel. Asik, lumayan lah jeung meuli cilok. Janda dicolok salah. Aci dicolok maksudnya gitu. Aduh, adem ya lembur ya. Neng gelis kapanggih deui. Ngomong-ngomong udah kemana ya Neng ya? Menit pelemdak di delena. Nak ka warung. Ya Amin anu kapanggih di pos teh. Neng, emang masih inget gitu Kakang Amin si ganteng kalem. Alhamdulillah inget kene atuh. Amin nggak salahnya Neng buru-buru nita ka warung ngolah ku bapak. Atuh. Ayo. Bye Neng gelis. Aduh. Suat araseun kieu. Aing ngarokok, aing ngopi. Ieu aduh, pacarananya. Duit teh gablag. Aduh aing mah. Oh. Aing boga solusi yeuh. Aing mah bopong bae aing Sugan be nyana boga kopi jeung rokok. Lah, aing mah bopong bae lah. Abang. Buat aing dia mah. Atuh dia ku aya leuy. Atuh kumaha aing sekitar heulan. Enaon. Aduh, yuk cacahan orang di dieu yuk. Udah rola di jalangar yuk. Penting. Heeh, cacahan orang di dieu yuk. Yuk. Boleh. Iya enaon nih kamu orang. Aing makan DJ. Ngarokok. Ngarokok dia Jon. Atuh meuli lah sorangan. Justru aing ka imah dia ge. Aing duit teh gablag. Rokok eueuh. Eta aing hayang ngarokok doang. Gitu. Atuh aing teh meuli ku dia. Nang di mana? Teu boga duit. Ya, meuli. Ayo bener rokok naon? Aing dibere duit ceban. Dia sih. Emang lu rokok ceban. Rokok naon di aing. Aya di rumah sa boga sungut hayang rokok nu mahal wae. Atuh rokok ceban rokok naon? 30.000. Nu mahal. Nah, ieu karak meunang. Berangan dari itu bikin kopi nanya. Oke, siap. Sekira itu angel tim. Beli nanjang. Beli rokok man. Rokok nanjang. Rokok mantap lah. Oke. Oh ya. Ya. Oke. Nuhun ya, Jang. Nuhun, Bang.
Masih tukang warung di teangan tiger tadi baik. Pas di lubung di baik pan lembur punya warung hiji acan. Nah, kiamat sih ya. Kita ring lah. tah eta warung. Mending nyumput ke sayang hirem bae budak. Mang, beli mang. Beli. Mang, beli. 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 Beli nanjang. Beli rokok, Mang. Rokok nanjang. Rokok naon be, yang penting mang ngebul di palem lah. Di duitna ya. Duit naon ieu? Ieu mah duit mainan. Duit mainan nu bener, Mang. Hampura, Mang, urang mah teh nyaho. Ima duit menang pamere ieu mamang urang. Urang mah teh nyana naon? Emang saha mamang sia? Mang Rebing, Mang. Soe doang sia. Mantap jasa iki. Aduh, capek teh. Saya tuh nuki sembarangan bae budak. Nah, air rokok nanti didinya. Cokot belak waing lah. Rokoknya aku kamar tak? Kemana sih Jodin ya rokok? Angel-angel teuin baka Arab ge menyiarna. Ampun. Mana rokok? Iya pong. Adi anci. Koyo rokokna ditunun. Aja rokokna nyokot. Usaha nyokot na. Ti nyawa aing ge doang mah eta. Jelema anyar tapi aing wow ciri-ciri nama. Bener, wow. Hah? Kira-kira orang mana itu sih? Nyawa aing ge. Itu sih kok bolon-bolonkeun sih. Cuma beli rokok dong pas ka colongan gitu. Mah tuh nyanci kok ditunun ge. Geus lah orang lah. Kayak mah rebing orang. Sugan-sugan mangih rokok di ditu orang. Sugan kapangi ta jelemanan nu nyokot rokok sia tadi. Ayo, Ayo, kemana? ke Timur Leste. Adi itu aja orang. Dia ongko aja kami mah rebing. Masanya lah.